saha lalakina nu teu kataji. Pangawakan jangkongenjang dibungkus pakulitan hejo sarulang. Panuna curuleuk irung mancung kuwung-kuwungan katut tarang teja mentrangan. Mungguh mata kapempeongan saban lalaki nu nangenan. Diwuwuh kulungkuh timpuh baju kurung tarlepas tiung bangun numbundut diajak lawung di balai nyuncung kapi gandrung. Aisyah ngarana ditinggalkeun maot ku bapana pilila basa karek lulus SMA. Cita-cita hayang kuliah pugad alatan tuna biaya. Antukna jadi guru sekolah agama. Najan gaji teu sabaraha teu ingkah. Tetep dilakonan sangkan bisa maturan indungna. Gilig sejam ikaheman. Pan terang bulan mun maksud can tinekanan. Tangtos serjajakan sumping cekeng bari nitip antep nepikeun kadede. Aisyah ukur tungkul binarung imut maur bangun numera rongkrang pikeun neruskeun omongan. Sanes saur tanpa bukur abdi hoyong janten tempat Aisyah nyarande nalika dilelewe ku kasimpe. Janten gunung Panangguhan nalika dirobeda ku Karingrang. Aisyah ngadirak ngaju ngajengkat tanca carita. Terjadi halangan demi bisa mibanda nu keur ngicepan di lawang kamar.